asal kieu nya ieu duh poe ayeuna ya dagang hawu panas bae na mah hoream beuh kalau geus beureum kieu gara-gara dagang hawu ieu teh duh nyelah lah semilirnya angin malam ini membuatku larut dalam lamunan hayat tentang keindahan dunia pada ini karena sesuatu yang tak pasti. Masih semua yang pernah kau ucapkan ku bawa di perjalanan hidup ini mengingat tentang keindahan semua pada ini hatiku yang tak pasti. Waalaikumsalam, maka kalau buat Cek Isa pada kemana? Iya kumaha mah kabarna? Unang, Kumaha ada kabar sehat. alhamdulillah jang Unang. Aya naon ieu asa sisinarieun ieu? Ayo di mana ieu sih? Ieu Cek Isa ka dieu aya naon ieu asa raruas ieu abi ieu. Ih, geus goreng. Aya parung. Perluna pinjem duit. Ulah, ieu diuk di mana? Sok wae di dinya tuh da geus puguh hareurin di dieu mah. Bere musik. Sok atuh. Khusus gitu. Jadi cangkeng. Aya naon ieu asa raruas kieu abi ieu sisanarieun ka dieu. Ih. Kieu maneh teh. Urang teh ka dieu teh rek nanyakeun. Rek nanyakeun naon ieu teh? Wau maneh ka si Kodir henteu. Kapan si Kodir teh? Anu ngajak abi gawe kana hawu kamari. Si Kodir teh. Heueuh. Heueuh da ngomongkeun ti mana marek nya cerek dagang hawu. Heueuh. Da geus sukses memang pas seberapa minggunya tuh bapak ngejeng si Kodir teh da ngomong nama cenah rek pulang kampung rek mudik ngomong nama. Ih, nah ditungguan teh teu nepi-nepi. Da nya eta teh ngomongkeun teh arek di PT eta menang on. Heueuh bener dan di dinya abi ga aya nepi ka ayeuna kapan abi ge di dinya eta teh damel teh. Sukses. Ya alhamdulillah lah. Aya Lancar kitu meureun nya. Lancar alhamdulillah. Ieu geus 4 poe meureunan abi teh mangih beja cenah si Kodir teh ka dieu deui. Nya, Ka dieu ka mana? ka dieu cenah ka ujang Unang. Geus 4 poe. Aya da. Sabaraha mingon nya? Samingonan abi teu pernah jeung si Kodir teh. Gusti nu Agung manehna teh datang harita teh ka imah. Heeh. Basa poe Rebo. Heeh. Poe Rebo teh datang ka imah ukur pira kitu hungkul balik deui we. Ka bumina teh. Henteu acan eueuh tadi elap. Eta teh. Can oge nyokot tisu geus ka mana si Kodir eueuh. Ini deui. Kayak ka mana si Kodir nya? Hari ujang geus dibayar lampu acan. Ari lampu mah atuh si teh ngenda. Ngeunah poek nya. Eta kacamatana atuh buka heula teh. Oh iya geuning. Nya da cara angeun. Sia heueuh jiga can. Cara angeun nya. Kenal aing aya heula dia tulung ieu. Eta naon ieu? Aduh. Ieu teh tah Ieu teh si Kodir ieu. Ieu teh ti si Kodir hadiah ulang tahun. Eta teh. Aing mah ulang tahun hari tok. Aya nu maledogan ku senal. Harita teh. Ih, loba pisan aya nu maledogan ku anu paling romantis mah abi pernah dibaledog ku Batak. Ku Batak. Ku Batak. Kana naon tak keunana? Terus sila. Palingan rada sengklek mau sana tuh. Siapa?
Lain. Eta si Kodir teh kumaha atuh kamana ayeuna da melang euceul mah. Aduh ieu. Heeh. Nu ngagahnya naon. Justru eta abi teh ceuk. Samingon lah meureun abi teu pernah jeung si Kodir teh. Jeung si Kodir teh. Heeh, da saurna teh kapan cenah arek pulang kampung, arek mudik. Nah, nya harita mah geus pernah fungsi sakali tanepina teh. Ngeuceuk-ngeuceuk teh ya piranganakan balik deui we. Teu fungsi lila. Atuh mun lama meureunan euceuk teh enjoy. Ieu mah teu lila pisan 5 menit. Da ka kantor teu aya si Kodir teh, teu aya dongkap. Sugan kantorna meureunan pindah. Henteu. Tuh kapan abi ge di dinya ari damelna mah di kantor eta. Berarti si Kodir nu gawe nya. Lain kayak ka mananya si Kodir kira-kirana. Henteu sugan telepon atawa kumaha henteu. Gusti Nu Agung bayangkeun gerak ku Ujang. Di imah barudak bareng keakan. Kabehna teh pan aya 3 budak. Budak teh. 3 nu hiji kutulan. Eta mah kutu. Euceul oge sakali ngarenos kutu teh 2 coet. 2 coet 2 coet. Ada kagok lebar daripada dipiceun. dihakan. Meuli we dengan sangu eta teh lalaban. Dihakan. Dihakan coet. Lumayan. Nanya Nanya si Kodir tara ngirim. Justru eta dipake naon atuh salingkuh. Ah, nu matak salila jeung abi babarengan mah asa can katingali. Can katingali bener. Can katingali heueuh. Lain. Ai si euceul lain dengan katingali. Can maksudna teh can katingali sugan kitu nelpon jeung awewe henteu can pernah katingali kitu. Tapi kunaon nya teu balik. Jeung ieu naon euceul ieu pikiran ieu. Teu aya leueuteun ceuk. Aduh, ieu teh kami teh. Wios teu nanaon. Da euceul mah ka dieu teh ukur nanyakeun eta si Kodir. Da dina nomor telepon teh Jang. Dina nomor telepon teh eueuh nasa saha ukur nu Ujang hungkul, Ujang Unang. Ujang Unang mah pan euceul ge geus kenal atuh ka Ujang Unang mah eueuh di babaturanna nu sejen. Lain ka mana eta nya? Ka mananya kira-kirana eta? Aing Abi kita selami samingonan lah merenang, samingon lah bakal nanti nya samingon teu papenak jeung si Kodir teh. Da ka kantor teu aya biasana kapan sok jeung abi nya alasan hawu. Duka meureunan geus boseneun meureun gawe di dinya aya sugan abi teh da aya bebejana ka abi mah basa eta da nyarek pulang kampung teh cenah heuh. Jeung pajarnakeun teh cenah geus lila teu mudik kitu. Lain aing mah mun panggih tadi. Eta si Kodir. Ari euceul nyanak naon? Ieu euceul ieu. Mun abot kieu geuning. Ieu teh abi teh haja hayang papanggih jeung si Kodir. Heeh. Jadi geus boga dendam cuma teh ditu keneh. Oleh-oleh eta teh. Astagfirullah. Jadi lamun papanggih jeung si Kodir tingali sia Kodir dibaledog ku aing mah ku ieu. Ku barbel. Samaruk euceul teu kuat meureun. Alah tangkeul. Nyeri geuning Ujang. Lain sugan teh geuningan berat kieu euceul teh ceuk teh. 5 kilo dah. Nya paragi naon ieu euceul Gusti nepi ka mamawan teh paranti ngarepehkeun budak. Eta teh di kumaha tah? Euceul budak goar-goar baledog deplak. Repeh. Jengker. Nyarepeh atuh da tuluy modal sia teh. Ah, si euceul mah sok araraneh wae aing. Bingung deh eta si Kodir ka mana. Aing mah teu mawa HP deui. Heeh, nu abi HP teh cikeneh kamari teh pulang di servis. Kamari teh di servis tan ruksak HP teh nu abi ge. Jadi eueuh nomor si Kodir di dieu. Eueuh, abi teu nyimpen dina ieu, biasana pan abi sok dituliskeun dina kertas nya, dina buku khusus daftar buku telepon. Tah ku abi henteu. Henteu sugan eta bogaeun 2 atuh kitu nomorna. Duka tah nu matak salila abi babarangan mah ukur hiji nomorna teh eta. Nah, kalau dicabakan atuh si euceul teh ah. Ieu teh Gede henteu sia teh. Ih, lain kunaon, euceul mah nya geus anak 3. Datar euceul mah. Da, si Kodir berarti wanian ka dieu mah. Heeh. Jadi kitu Jang. Bingung euceul teh. Gusti sedih ongkoh deh euceul teh. Lain nanya si Kodir eta nepi ka heueuh. Geus eueuh kabarna aing lain kunaon paur ngahulang. We biasa da oge dina dapur termos. Pegigir-gigir aja anak kucing. Eueuh aya nama sia ka mana si Kodir. Moal atuh kumaha onam si Kodir teh. Keun bae ari kumaha onam mah euy.
asal ulah asal bae we asal kirim duit we terus bae atuh ken lah ceuk sugan heueuh engke abi papanggih sugan jeung si Kodir ku abi engke urang bejakeun ke si Kodir kudu balik kitu nya ceuk omat kitu barudak pang nama dari euceung mah geus teu kunaon naon eueuh si Kodir oge sugem mah soalna kan di imah teh sok loba sok loba nu nganyang heeh aya tukang hordeng harita geus ya tukang hordeng mah aing alus mayan teh kitu gede badak segede kumaha segede kieu eta mah leutik segede kumaha tuh segede kieu leutik pisannya pokona mejeunna lah tukang nyiru sok aya ka imah tukang nyiru 4 kali da kieu euceung mah unggal bobogohan nya jeung saha wae kitu euceung mah sok dikumpulkeun dina ku siki ieu naon ngaranna teh alah siki jagong ku euceung mah siki jagong unggal hiji anu asup nya jagong hiji dituna dina keler asup hiji deui keler deui asup hiji keler 3 keler tapi ka pinu eta teh pinu salila si Kodir eueuh teh eta teh sesa nyayur sayur geus mineng pantes we atuh meureunan si Kodir ngaleungit ge ari euceuna kitu mah atuh ari geus si Kodir teh beunang diandalkeun sakalina datang kur 3 menit gerpak modar ngeleh-leh siga hayamnya sebalaing mah ka si Kodir eueuh pisan tanagana teh loyo letoy siga hayam gegerepekan kitu nya teuing beunang mun berat teuing tina mamangul hawu meureun nya bakal nya ceuk eta teh da nya karasaku abi oge abi weh kakarek 3 bulan teh jadi sales hawu teh ieu buukot geus kalah kieu gara tingali jangar merenya naik ka luhur eta teh huis panas Gusti ceuk asli deuh teuing Gusti aku ja bapak panasan ja bunguna nanggung hawu ieu tak-takon geus ledeh kieu atuh ceuk ieu tak-tak teh lamun dicaritakeun mah aya caritakeunana aya mun tong dicaritakeun panjang merenya jan panjang heuh ieu kumaha atuh carana ngakalan si Kodir nya eueuh ka saha cik boga babaturan deui henteu nu lain eta di PT-na suge ka saha atuh si Kodir teh eta teh sahanya asa teu kaimpleng da eueuh deui nu deukeut salanti jeung abi mah si Kodir mah nya justru eta Gusti Agung eta si Kodir aing mah kumaha kalakuanana kemana si Kodirnya heuh kieu we ceuk lah ayeuna mah daripada heuh si Ece ayeuna neneang andang sepugu di dieu mah eueuh si Kodir teh nya ka jeung abi geus saminggu lah kira-kira saminggu meureunan teu rerejengan teh teu papanggih teu babarengan teh da heuh harita teh panyebutna rek mudik teh ya harita teh si Kodir teh pokona mah lamun engke aya kabar ti si Kodir lamun misalkan si Kodir aya ka dieu ka imah da biasana sok nyamperkeun lamun aya mah sama tak abi ge heuh asa kararasa kitu da biasana si Kodir biasana mun wayah kitu sok ka dieu biasana tanggal saminggu si Kodir teh eueuh teu ka dieu da nyebutkeun heueuh arek pulang kampung teh arek mudik harita teh pokona mah lamun kira-kira si Kodir engke aya ka dieu nyamperkeun ka abi nya kabejakeun kitu ceuk Ece moal ku abi moal kitu ku abi Eceuna we langsung ditelepon tah heueuh bener ku abi Eceuna langsung ditelepon asal Ece ulah digonta-ganti eta nomor ka dieu moal heeh da beda atuh di dinya ge ngaran Ujang mah naon Bebeb Una ada ulah kitu ceuk ulah kitu Ece mah da kasasaha ge bebeb Ece mah pan boga pengalaman bareto di Arab Saudi aya kitu Ece teh kungsi ka Arab Saudi Ujang menang 3 kali harita teh menang naon ti Arab Saudi teh tah menang ka nyeri jeung ka soeh eta teh Ujang lamun Ujang percaya gara bisi rek ningali ulah entong bisi Ujang teu percaya ieu mah nya urang lalakonkeun ku Ece Gusti eta di Arab mah nu ngaranna di Arab Jang barang ieu mah barang naon heula ieu teh barang nu nyumput heueuh barang nu nyumput nu lalaki heeh lebih spektakuler Jang
gede na atau ieu na ngubekna Gede na jeung bokna pisaan di ditu mah eta teh. ih ujang ti mimiti entep senok tuluy deui goler kampak ajul gedang tempele mepet terus deui bagong suluduk tuluy deui batarangayang pucuk domdoman Pucuk domdoman kumaha eta pucuk domdoman tah? jadi ece teh diteuneun di luhur Di luhur naon? di luhur meja Tuluy dijejak. atuh modar bener ece mal bisa balik Ai tuluy ai kitu. tuluy dibuka Naonna? heuh pira aku teu ngarti ujang teh Oh heueuh nu tuluy ece dibukakeun teh. atuh di kitu Eta teh. Gusti nu Agung Pucuk domdoman eta teh. pucuk dom-doman teh ya Allah ngeunah Eta teh. ih aing mah si kodir mah teu bisaeun siga kitu pernah ece mah di tuna na luhur meja ngagubran mejana Eta jurus naon eta? gunung rugrug eta mah Eta mohon teh. sareng 70 des Nangis tidinya teh ece mah teh eling meureun ti dagor ieu nya kana ieu keplok kitu Paling itu rada sengklek berarti dagor harita nya. Ari sengklek mah ece mah teu leutik Eta teh. teu leutik ece mah sengklek Eta teh ece teh. ece mah asalna teh kumaha atuh da cager sengklek teh heuku kitu ku si kodir plak kitu mah untung teu modar ece heuh kitu jangnya si eta si Mang Kodir kumaha atuh Heeh, pokona mah cek abi teh kitu. siga tadi teh merenjangnya pokona lamun mah. kaya teh omah bejaan Heeh. aduh aing mah eta si Kodir nya ku talengeus Heeh, geus pokona mah. heula we lah nya Heeh. eueuh arek mulah heula ieu teh lain kunaon ieu barudak di imah Heeh. eueuh anu eta eueuh nunungguan Heeh. eueuh mah da kudu gaya arek balik di jalan sudah naik ganti si Kodir kan lumayan ieu teh ieu ngap ya Gitu tah. bener aduh ujang hampuran jajangnya ku eueuh diganggu ieu Keun. heeh atuh eta mah keur ujang we barbal mah Heeh, keun bae keur berat nyeri nu kieu abi kikieuan ke. tah kitu jang nuhun nya Heeh, sok langsungna sok tuh hati-hati. Kumaha ieu teh? baik kitu aja ayo nya jang nya Hayu. Assalamualaikum. Heeh, sok hati-hati cek lah. Alah, nya ka mana si Kodirnya? Ngomongna ongkoh rek balik cenah rek mudik hari teh teh. Tapi si Ece isahna tadi ka dieu. Moal atuh di Lebok Jurig masih Kodir teh. Moal mungkin Jurig moal beukieun ka si Kodir mah. Cek rasa mah da. Bae meureun sugan keke balik deui si Kodir mah. Karunya we si Ceu isahna. Hobi sih gitu bisa tukang nyiru deui. Pang nama. Bae lah. Bae sugan beureun keke balik deui lah si Kodir mah.